Josamkan sadayana balik deui sareng kami berita terkini. Poe ieu 24 Juli 2023 lumangsung lini anu ngagegerkeun wewengkon Cimahi di Jawa Barat. Ieu dihandak aya kasaksian budak-budak sekolah sejak kejadian gempa di Cimahi. Hayu urang jeung kuring ningali bersama. Oke, siapa sebelumnya Abdi? Ismail Cel. Oke, Yursel, bagaimana keadaan sampean waktu gempa ngajantenkeun? Awalna abdi kesebut kieu, abdi ngoroga kieu, tiba-tiba berogoh pisan badan abdi deui tunduh, ayeuna becekna abdi unjuk. Langsung wae Abdi ngawancara narasumber kedua. Perkenalkan Nami Abdi Asti Maharani. Mangga, bagaimana keadaan sampean waktu gempa? Naku teh mimpi-mimpi buru-buru sareng ka Abdi anjok-anjok panci ya anu pas sadar anu aya lini Abdi panik terus lompat mundur ke kompor kene paniknya aduh komporna mati gitu sekarang Abdi sekarang tuh Safia main. Nah, gimana keadaan Abdi waktu di rumah? Abdi res pisang, Abdi minum, ujung-ujung aya lini, saya minum, nangga banget, jadi basah. Oke, dimogi di warta nuturin bisa sangkan bagaimana keadaan rumah atau bangunan di aya sakitar tempat tinggal Anjeun. Ima Abdi rada ruksak bu, aya ratakan dina tembok, jeung ubin hatap sababaraha barang di ima oge rusak alatan rak-rak. Memang keadaan anu ngadengannya sulit kanggo sadayana. Sekarang Abdi bareng narasumber kelima. Perkenalkan Nami Anjeun. Tadi abdi bagus. Bagaimana tanggapan pemerintah setempat acan geus aya bantuan anu dikasih ka warga? Pemerintah setempat teh meningkir cepisan langsung geus dikirim pemadam jeung petugas darurat pikeun ngabantos evakuasi jeung nyadiakeun pertolongan pertama kanggo para korban. Kalian kabar anu bisa kuring sangkeun kanggo ieu waktu. Abdi Nazira Asfa sebagai reporter pembawa acara di berita terkini pamit undur diri. Wilujeng Sonten.